Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg eta salasun tilu. Tamamu khamsa asyarata kahiji parantos sampurnana umur 15 apane sanatan taun bizakari kanggo pameget wal unsa sareng kanggo istri. Wal ihtilamu sareng kaduana ngimpen jima bizakari kanggo pameget wal unsa sareng kanggo istri. Litis sinina karena parantos dugi kana yuswa salapan pirang-pirang tahun wal haidu sareng katiluna bolonan. Fil unsa khusus kanggo istri. Litis sinina karena parantos dugi kana yuswa salapan pirang-pirang tahun. Paslun surutu ijzail hajari wallahu a'lam. Jamaah sadaya wabil khusus ibu-ibu teteh-teteh anu tos hadir di madrasah dina raraga pangaosan minggonan anu ku jisim abdi dipihormat wa ku Allah taala dimuliakeun. Sabadana urang sadayana nembe sasarengan manjakeun puja ka Allah anu Maha Kawasa, miwah puji ka Allah Ilahi Robbi. Ku ngalangkungan kudrat sinareng iradat Allah taala urang sadayana tiasa angkat di bumi masing-masing walaupun tos capek beberes bumi, tos ngumah wadah, tos nyeusehan, tos ngamandian budak, tos maraban hayam, maraban entog, maraban doma, maraban salaki, maraban budak gitu nya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalawan niat sejak ngaos tiasa angkat di bumi masing-masing ka ieu madrasah. Pamugi-mugi angkatna urang sadaya di bumi masing-masing ke ieu madrasah sing janten wasilah kana lungsurna rahmati Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sing janten wasilah pamugi-mugi sing dihampurana dosa perdosaan urang sadayana. Daku sawab tiap renghap dosa perdosaan anu bade ngaos mah dipiceunan ku Gusti. Tiap lengkah anu bade ngaos mah dosa perdosaana dipiceun ku Gusti. Maka pikeun jami anu loba dosana tah cing getol ngarenghapna. Lamun bade ngaos mah sing seueur lengkahna. Karunya mah nu caket bade biheni bisusi. Aya bisusi. Mah jauh ka sawah eta mah. Masyakeun. Da eta mah tukang ngaji walaupun awakna di sawah nya syariatna hakikatna mah aya di madrasah. Da lamun teu tandur mah pasti bakal ngaos. Ku sabab tandur jadi henteu ngaos. Tanu ahli ngaos mah kitu. Nya walaupun ragana aya di mana tapi ahli ngaos maka dicatetkeunana sapertos ngaos. Benten jeung anu tara ngaos. Ragana di mana da tara ngaos dicatetkeunana henteu ngaos kitu nya. Masya Allah. Matak anu ahli ngaos mah ya anu ahli ngaosnya. Walaupun pupusna aya di bumi mangka dicatetkeun sapertos pupus aya di tempat ngaos. Bila mana kacatet kana pupus seperti anu ngaos berarti ceuk agama mah maot sabilillah. Nah, berarti maot syahid, ngan syahidna syahid akhirat. Bila mana syahid akhirat mah wajib diadusan, wajib diboehan, wajib disolatan, wajib dikuburkeun. Da eta mah syahid akhirat. Sapertos anu ahli ngaos salajengna aya pamengan model teu damang atau aya kaperyogian nu sanesna anu henteu tiasa diecageun atau dipending atau diengkekeun janten we henteu tiasa ngaos. Salajengna pupus mangka kalebetkeun
pupusna teh sapertos ngaos di pupus di tempat ngaos dina pada maot syahid. Bila mana maot syahid mah moal aya hisaban. Tak gampil geuning hoyong maot syahid mah sing getol ngaos. Mugi-mugi urang sadayana sing dipaparinan kersa getol ngaos. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitunya. Salajengna perkawis ngaos teh sakumaha. Urang sadaya parantos uninga diparentah ku Kangjeng Nabi kaditu nati Allah nya. Tah salajengna urang teh kudu milih janten jami teh salah sahijina tina 4 golongan. Anu ieu 4 golongan teh nyata golongan-golongan anu dipika cinta ku Allah jeung dipika seneng ku Rasulullah. Ku cintana Allah jeung ku senengna Rasulullah maotna oge digolongkeun kana maot syahid moal aya hisaban. Makana hisaban urang mah seueur punya. Hisaban molotot ka tuh nya eta mah panggulana. Masya pamolototan duit tamu urang mah nya. Nah ieu duit jadi loba gitu jo kasalaki wah ibu mah aduh. Nya teu acan molototan kanu janten indung, teu acan molototan kanu jadi bapak, teu acan molototan ka tatangga. Masyaallah. Ah numpuknya dosa pedosaan urang teh. Tuh. Kasalaki. Urang mah da teu serba salah da salaki urang mah. Dibere duit molotot. Ninggal duit loba molotot. Teu dipasihan duit molotot. Atuh kumaha hoyongna teh. Tah, kedah janten salah sahijina anu 4 golongan ieu. Maka dipaparinan kanyaah ti Gusti dipikadeudeuh ku Rasulullah. Mana anu 4 rupi teh Kangjeng Nabi misaur. Anu pisaur Kangjeng Nabi ayatna dina kitab Sulam Taufik halaman 70 hiji bok pilihnya. Depan ibu-ibu mah ahli ngaos nya. Pasti kapenak ku ti ditu ti dieu nya. Bok pilih anu ngariwayatkeunana nyata Imam Baihaqi sinareng ahli hadis anu sanesna. Kangjeng Nabi misaur kieu, ieu saur Kangjeng Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam agdu aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhiban wala takun al khamisah itu. Patahlika anu pihartoseunana kawitan damal dihartosa da ibu-ibu tos arapal. Masyaallah. Ti kawit gugah ku kulem duikeun ka kulem deui teh ngaranaos ibu-ibu mah. Ting ira ngurus iman. Matak cekap barala ge bumina teh da ku sabab ngaos wa. Kade ngaos kedah ngurus bumi oge kedah. Ngaos kedah ngurus caroge ge kedah. Ngaos kedah ngurus putra ge kedah kade. Tah anu mana hartosna kieu. Saur Kangjeng Nabi agdu kedah janten anjeun. Kudu jadi naon cenah urang teh. Gitu, agdu kudu jadi anjeun alimah. Halna janten jalmi alim. Hoyong lungsur ka Nyaah Gusti dipikadeudeuh ku Rasulna Gusti, maka jadilah urang sadaya jalmi alim. Saha alim teh nyata anu ngawuruk lillahi ta'ala. Kade ibu-ibu lillahi ta'ala teh lain berarti listrikna teu pangmayarkeun kade. Ibu masuk nempukeun wae. Ibu mana nagih wae listrik, pan kudu kena Allah cek amang oge. Aduh, keur masalirana sagede kitu pun bojo teh. Tami ngemutan kudu mayar listrik. Jadi lain disentakan ku abdi leutik teh. Lain dicarekan ieu mah maksud mah ujangna gede amok cenah teh. Padahal mah loba nu teu mayar. Emutan tadi. Rina. Kade aliman jami anu ngawuruk. Aduh, atuh da ngawuruk mah kudu aya persyaratan anu kedah dipenuhi. Nya kudu masantren disagedengeun ngalong teh nya. Salajengna atuh kedah kagungan elmuna. Salajengna urang teh kudu siap gitu mayunan sagala rupana. Nya wabil khusus paniatan anu bersih teh anu lillah teh.
tetebiheun kana eta mah, tapi abdi hoyong keng rahmat Gusti, hoyong kanyaah ti Rasulna Gusti. Au muta'aliman atuh. Atunya au muta'aliman asal kalam, au agdu muta'aliman. Jadilah anjeun jami anu ngaraos, atuh jadi tukang ngaos. Saya tukang ngaos teh nyaeta santri, jadi santri atuh. Lamun di lembur keneh disebat teh santri ngalong. Lamun angkat ka pasantren mah disebat teh santri mukim, kitu nya. Tah jadi santri kalong. Manya atuh geus nini-nini cenah. Nenen oge geus siga karet. Bila mau dibetot teh masyaallah geus sabaraha meter kitu nya. Jeung loba kaperyogian we abdi mah, tanur mah, ngaramet mah, dibuat mah, ngurus bumi mah, masak mah, sasapu mah, nyeuseup mah, ngurus putra jeung sajaba-sajabana, datos rumah tangga. Lamun bade ngaos teh masyaallah. Sanes teu hoyong, sanes teu kersa, tapi seueur kagiyatan. Berarti ieu mah aliman mah kanggo pala putra putu urang sadayana. Jadikeun pala putra putu urang teh sebagai putra jeung putu urang anu kalebeuteun kana muta'aliman, taruka ngaos. Ameh lungsur rahmat Gusti ka bumi urang. Lamun bumina dipenuhi ku murang kalih ku incu-incu anu ahli ngaos. Turun kanyaah Gusti teh. Nya bila mana kahiji bumi bila mana pangeusi eta bumina teh ahli-ahli ngaos. Murang kalih ngaos. Lamun teh aya incu urang digiringkeun supados rajin ngaos, lungsur rahmat Gusti teh. Rikotun fil qalbi watak tadi ilal ihsan. Manah putra urang teh moal bangkelang teuing. Kitu, moal teuas teuing. Moal poek teuing manahna teh. Napangna tiasa kitu ku sabab kacahayaan ku berkahna ngaos. Ai ngaos-ngaos teuing mah. Komo deui kalebeukeunana ka ahli anu ngaos. Berarti ngajina teh getol. Lohor ngaos, asar ngaos, maghrib ngaos, isya ngaos, subuh ngaos gitu. Alhamdulillah pan dibabakan khususna kantun kersa ngaos nah ajengan lillahi ta'ala sadayana bade waktos iraha wayah kumaha sadayana ge melayani putra jeung putu urang sadayana kanggo diwurukan ngaos. Bager teu ajengan mul kitu, bager teu? Bager henteu? Saha nu teu bageurna? Masya Allah. Ibu mah ngukur bager teh bro duitna wae. Masya Allah. Anu sok padahal ilmu lebih berharga daripada yarfa'illahu utul ilmad darajah. Demi Allah kami bakal ngangkat karena harkat darajatna jami anu dipaparinan abdi moal kieu Bu lamun teu aya kanyaah guru. Naon kanyaahna dididik, diatik, dijeje-jejekeun tug duhikeun ka kieu. Ieu teh jasa guru. Moal kieu Bu. Pasti bakal jadi runtah abdi ge. Nya bakal jadi jelema eukeur mah taya hargana tambah henteu dipaparinan perkara anu aya hargana ilmu beuki rujit meureunna. Ku berkahna kanyaah guru dengan kesabaran, dengan ketelatenan, salajengna ngajajehkeun guru dengan keikhlasan marantena sadayana guru tah alhamdulillah. Walaupun bodoh-bodoh oge meureun berkahna ti guru nya saeutik mah. Ilmu ladang ngaji tahunan teh bisa dipagahkeun kanu ngaradejah mah. Atuh kitab ladang ngaji tiasa diwurukeun kanu ngaos mah. Atuh mingguanana alhamdulillah aya bapak-bapak, aya ibu-ibu, salajengna sasihan aya minggu kliwon, aya sablasan, aya wakiahan jeung saterasa-terasa. Ieu teh berkah tinu janten guru. Maka jangan melupakan seorang guru. Ageung jasana. Mata ku nagara guru teh disebat teh pahlawan. Pahlawan tanpa jasa adalah guru. Mata aya we disebut hari ngan urang teu apal tanggalna. Komo bulanna mah. Itu Masya Allah.
hari guru. Masya Allah kalintang guru agama anunya di dunia kalintang ke di akhirat. Tah bok bilih urang teh guruna seueur nya teu kaetang pangna seueur sabab rumasa keleutik mah di mana ada gula di situ ada semut di dieu keresep ka dieu geus ada bosan ngalih ka maneh jeung sateras-saterasna tuh seueur guru teh kitu tah urang teh kumaha atuh mangka sakumaha dina manakiban nya samkan urang ngusahakeun sangkan diangken janten muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasahu sirahu Al Aziz. Kusawa aya katerangan sanes kanten elmuna, sanes kanten ilmu teh aya guruna. Sakabeh guru teh teu aya kajabi Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasahu sirahu Al Aziz diangken murid ku mantena otomatis teu boro-boro di dunia kalintang ke di akhirat bakal diangken ku guru-guru urang sadayana. Ku sabab urang diangken ku pucuk pimpinan maha guru nyata waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasahu sirahu Al Aziz maka guru urang sadayana ge bakal ngarangken tah ka urang sebagai murid-murid mantenna. Tah mata ulah megatkeun sanad kaguruan. Itu tapi lamun di dunia atas pegat hubungan kaguruanana maka Tuhan sah oge moal miwarangankeun ka eta guru supados eta muridna diangkan murid dan geus dipegatkeun di alam dunia. Tah urang mah atuh teu nepangan guru teh lain kunanaon sibuk lain kunanaon atuh capek, lain kunanaon atuh hoream, lain kunanaon urang teh isin, lain geneuk maleuk-meuk, lain kakeunaan ku ngewa atanapi hal anu awon isin. Atanapi ada parah rahmeng gitu, atanapi ci urang ada biasa, piran sapoe, piran sarengap jeung sajabana, tapi sae urang. Sae. Walaupun orang teu silaturahmi kalintang osok mah. Walaupun orang teu sumping tapi sae. Tuh, salajengna urang ngusahakeun sangkan kaangkeun kana muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasahu sirahu Al Aziz. Maka diangkat muridna ku Tuan Syekh otomatis engke bakal diangkat muridna ku guru-guru urang sadayana. Bila mana sadayana ngangkat murid ka urang sadaya, maka insyaallah nyaahna guru di dunia pasti bakal langkung nyaah guru urang sadayana ke di akhirat berarti bakal narulungan itunya narulungan tahta aya kajabi di antawisna jisim abdi ngayakeun manakib teh nyaeta ku sawab abdi ge rumasa guru mah loba gitu salajengna ngunjang-anjang komo kuram kirim henteu tapi hoyong kaangkeun murid araranjeunna mangka dicanak pucuk pimpinan guru nyata Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani cinta ka mantena otomatis sepertos cinta ka guru-guru anu sanesna kalintang dijaga hubungan antawis murid sinareng guru atu langkung abdol. Tah bila mana bumi penuh ku muta'aliman murang kalihna garetol ngaji incuna oge rarajin ngaji ku sabab komandan di bumi na ketat kana bab ngaji. Kapolda mah komo wah mau panyepret kepala polisi dapur urang geus ngacegak we kitu di lawang bumi teh sah anu teu ngaji ku emak mal dibere dahar gitu. Wah nah teh mah ceurik aduh budak aing teu dibere dahar kumaha tapi demi murang kali sangkan getol ngaos. Bapana oge awas lamun maneh teu ngararaji hanas bapa dugulu pet nyawa berang dijieun berang peuting dijieun peuting gitu. Itu keluar kesang kana bool-bool lamun maneh teu ngararaji mal bere jajan sia. Ulah sare di imah, sare ditu dina kadang domba Mang Mamad ka ditu. Masyaallah. Aya bianah aya. Oh saruana teu aya. Wong ngompreng tah mah. Jeung ateh aya binai aya nah Masya Allah diketatan hate mah ceurik tuh
budak kurang saya kanang domanya meureun gering wah aku teh. Tapi demi murang kali sangkan kersa ngaos kurang di singsieuna. Ungkul ame praktekna moalnya atuh pan budak sok aya kasieun ku bapak mah. Sok aya kasieun ku indung mah pasti murang kali ku sababeh eta kasieun bakal kersa ngaos. Komodo ibu mah gaduh taktik cap 2.000, cap 5.000 kasep ngaos gaya. Ku emak tah di pasian 5.000 abong tah. Komodo lamun ku ibu teh lamun kasep katalar al-hakumut 5.000 ku emak. Wal asri 2.500. Kulhu 1.500. Ina atena 1.000 gitu. Abong talun tegetol. Da ibu-ibu mah cak tara komo ngahadiahan atunya. Masya Allah. Tobat teu ngajina we ribut. Pasti bakal getol. Tah Kang Putra incu urang mah insyaallah teu dikitu-kitu ge bakal karasa ngaos kantun sepuna kersa ngabingbing sangkan putra jeung putu urang karasa ngaos. Tah bila mana bumi putrana incuna karasa ngaos maka bakal lungsur rahmat Gusti Allah bakal cahayaan hatena. Tah kadituna ciri murang kali aya cahayaan hatena teh watak tadi ilal isan kalakuanana teh nungtutan kana rai-rayan sae Bu. Ke lamun dina babahasa anjingna teu aya disebatna lamun kanyalira abdi. Lamun ka batur misalkan ka batur nyembat ngaran. Henteu ku Bagong sieun ka mana? Ka dieu anjing henteu kitu. Namanahna teh aya rai-rayan kana sae berkah ngaos. Tuh kasepuh lamun teh pasian jajan Bagong atuh puran 2.000 anjing tuh moal kitu. Paling ge ceurik atau ngaleos bae dina ngagebrugeun pantau, keunang gebrugeun pantau ieu daripada nyebut anjing atawa Bagong kolotna anjing berarti anakna kicik beureunan. Terus itu. Tah ieu berkah ngaos. Tah eta tandana anu ngaos kalungsuran rahmat Gusti Allah rikotun fil qalbi watak tadi ilal isan leuleus hatena kusab aya cahaya ilmu ngaos. Buktina aya kalakuan anu sae. Ku ngaos teh Bu. Ku ngaos mah insyaallah. Gitu tiasa kitu. Tah kadituna bakal lungsur syafaat ti Rasulna Gusti Allah ditulungan Bu. Punten anu kulawargane ibuna kersa ngaos ramana sami pala putrana oge putuna ahli-ahli ngaos ditulungan sanunulungan Kangjeng Nabi. Pitulung Kangjeng Nabi disebata sapa? Tulung naon baik urusan dunia kalintang ke di akhirat. Matak cing yakin Bu murang kali urang kersa ngaos incu urang garato ngaos kalebet urang kalebetkeun ibu ramana garato ngaos moal sangsara Bu nu ngaos mah yarfa'illahu utul ilmad daroja diangkat Bu. Ibu punten dinten mingon pangawasan puntennya pan sababaraha tempat pan tiap-tiap pangawasan gini cara bimumun aya cerecet pan rata-rata di usian kabli ge pan 50.000 diangsulan 40 8.900 berarti sabaraha masya ini meni nyelekit kana hate tiap pangawasan aya di usian tandana aya rezekina matak anu ngaos mah moal disang sarang geuning aya nu teu ngenceng pohon tamanya gitu. Henteu poho paling ge kabobohan ngaosna. Teu kitu teh saya sios Bu. Tuh diangkat anu kersa ngaos mah harkat darajatna Gusti Allah moal sangsara. Nah sababna ku sabab berkah tina ngaos teh sakumaha dina paniatan ngaos nyata hoyong berkah dunya. Nah aya berkah kana alam dunya Bu. Itu dina berkah ngaos putrana, ngaos incuna, ngaos ibuna ramana oge ahli ngaos berkah dalam dunia mah sangsara. Tuh, ti Gusti teh di sagede muta'aliman ya anu ngaos au mustamian. Saur tadi abdi ngawuruk henteu teras atuh ngaos seperti mau urang kali biasana henteu baik mukim atana pingalong datos sepuh tapi hoyong rahmat Gusti, hoyong sapati
Rasulna Gusti atau mustamian jadilah urang teh jami-jami anu tukang ngupingkeun kana ngaos ceuk tah mere kieu disebat teh Bandung kuping ngabandungan bari ngupingkeun kade ulah nurutan seperti manuknya punya cicing dina kandangna. Oh, manuk dina kandangna betah teu Bu? Manuk dilebet kandang sok betah teu? Henteu. Oh, gagarapakan ngebunya manuk dina kandang. Komo teu aya parab mah disararada. Teu aya cai baceo. Lamun dikencarkeun hiber Bu. Teu geus hiber teh tara balik deui eta mah manuk. Tah ngaos teh ulah seperti manuk ras itu. Ulah seperti manuk. Apa saur tadi? Anu angkat ngaos teh tiap renghap dihampura dosana. Tiap lengkah dihampura dosana. Eta dosa teh dikumpulkeun Bu. Gitu, dicana ku malaikat. Teras dipikeun, aya nu ka gunung, aya nu ka laut, aya nu ka jarian. Tah lamun urang ngaos sapertos manuk, can ge waktosna beres ngaos atos ke bisi kapena ku malaikat anu tukang mamawa kuduna mah dikagunungkeun, dikununa mah ka lautkeun, kuduna mah dikajariankeun. Aku malah gunung teu narima, jarian teu narima, laut teu narima. Kari ieu dosa kudu dipikeun. Malaikat bingung. Ka mana ieu dipikeun ieu dosa? Karesan aya ahli ngaos panggeulana bilih tah geus dibikeun ka dinya. Atuh balik ngaos teh lain mangul ilmu tapi mangul naudzu. Tah aku saha ngaosna seperti manuk kade punya. Tuh rame cenah aja atuh nanggapna artis anu jadi tukang ngaosna enem loba nya ajengan-ajengan atau tukang ceramah teh latar belakangna artis. Ari di kampung mah latar belakangna teh masantren ngastrol tahunan. Kareke kumawantun berbicara di payunun mustame. Ari ieu mah latar belakangna teh tukang nyanyi, tukang main film, tukang nu halal di komode nu halal di gabret, anu haram oge di keureuyeun jang elek jadi ustad masyaallah. Meujeuhna we nu kitu mah. Sagala dimeunangkeun mata kedingan ameh teu jenuh teh ayo Bu, cenah nyanyi kita sama-sama. Waduh, yang punya HP dinyalain HP-nya. Oh, maca sholawat. Memang sholawat. HP dikaluhurkeun kelek berarti katempo. Sallallahu alaihi kelek ditembong-tembong. Bari dikaluhurkeun gulak-gilak utak-gitak masyaallah. Tah, kuduna kumaha atuh pan eta maca sholawat. Ngadeus ka Rasulullah, muji ka Rasul, kuduna mah aya rasa isin. Kumaha rasa isin teh namprakeun dua dampal panangan seperti nu ngadoa tah bisa urang butuh ku sapat Rasul. Gitu, tuh matak bakal beda. Mata kula heran bencana di mana-mana, musibah oge loba, walaupun anu ngaos sholawat oge lo, tinggal sholawatna zaman ayeuna mah. Sok ibu-ibu. Masya Allah, kasapain teman. Ayo kita bareng-bareng baca sholawat Nabi, semoga kita dapat syafaatnya. Yang punya HP dinyalain. Oh, pan ibu pun teu boga HP-nya, naonnya senal pan dikaluhurkeun. Kumaha tuh. Tah memang sholawat itu dibaca tapi tak aya adab tatak Kangjeng Nabi atuh disadiakeun kelek. Walaupun geus di roll onan geus seungit atuh da teu aya adab tatak ramah HP masyaallah. Kudu nama namprakeun dua dampal pandangan satos urang tungkul ku sabab urang teh butuh ku sapata Kangjeng Nabi matak maca sholawat teh. Matak Imam Busairi dina kitab Burdah mantena ngaoskeun budahna teh duikeun ka nangis ku bakat ku sieun teu keng sapat Kangjeng socana anu hideung teh teu aya janten bodas ku sieun-sieunna teu keng sapaat ti Kangjeng tuh henteu nembong-nembong kelek tuh namprakeun dua dampal pana tuh ayeuna zaman ayeuna. Nah ya boleh orang lain seperti gitu tapi kita mah jangan seperti itu. Mugi-mugi urang mah sing kajaga sing karaksa dina bab adab tata krama nalika ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi supados lungsur sapaatna Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal
huwal habib ladzi turja syafa'atuhu likulli minal ahwa mukta'ami kangjeng Nabi Nudi arapisan syapa dina sagala pakewuh anu rapka umatna gitu Bu. Tanu nomor kedua apa nu ngose aya nu seperti lauk gitu Bu. Tah saya nama ngose seperti lauk. Ini Bu, lauk betahna di cai atau di darat Bu? Lauk betahna di cai atau di darat? Oh, ibu-ibu kantos terang lauk ibu. Amang siga ka orok ya cenah. Tah, ngaos teh kudu seperti lauk. Kumaha satos lauk? Lauk mah betahna teh di cai. Disirip, diuseup, dikecruk misalkan ku caroge urang, salajengna kengeng dicana ka darat. Tah bila mana eta lauk cicing dina taneuh alias di darat teh, kumaha eta lauk Bu? Jujul apretan. Weh, lamun teh mah eta lauk tiasa nyarios, atuh buru-buru urang teh kacaikeun deui gitu. Buru-buru atuh urang teh pindahkeun deui ka cai itu. Da teu kusaha teu tiasa nyarios, tuluy anu ngalana ge teu uningangeun kana bahasa sato, jujul apretan. Pangna jujul apretan teu betah eta lauk cicing di darat. Tah ditewak kayak ku ibu-ibu, aduh ieu mah cenah lauk emas. Lauk bibit, oh nya tuh dah sagede jempol mah bibiteun gitu, bibit gede. Dicanak, salajengna dialungkeun ka cai deui, di cai mah cicinge nyom. Tenang eta lauk. Berarti betah di cai. Teu betah di darat. Tah anu ngawas ieu sakedah nama kudu sapertos lauk. Bila mana asup dosa betah duikeun ka kerekna ge cicing weh gitu. Tah biasa nama anu ngaos sapertos lauk eta anu sok kaeunteupan ku ilmu kadituna sok dipapareun cahaya ilmu janten uihna teh riqatun fil qalbi watak tadi ilal isan aya leuleus manahna salajengna tiap angkat ngaos teh aya perubahan akhlak kana langkung lamun teh biasana sok molotot kanu jadi caroge enam lain ku molotot ku meletet. Biasa nama sok molotot aja meletet kanu jadi caroge ayeuna mah ku ngadilak gitu. Ngadilak nage bari seuri. Aduh, cek salaki urang asa jam bobogohan. Matak urang kapeng-peongan oge eta ku dilakna. Aduh. Eta ku seurina aduh. Itu Masya Allah. Tuh, anu biasa nama lamun kumaha wadah teh sababakan kadang gomreng. Cek salakina nyi atuh cing kenal loh maneh ikut kenal los ya ena mah angkat ngaos ngaos teh alhamdulillah teu gumrang gamreng gitu teu rada tenang atuh salakina teh tentrem hatena Masya Allah bila mana ngepel teh biasa nama mun rame kursi diempel bledug gitu sekali teu ngeula di kebutan ti ditu nama cek salakina nyi atuh ngebul makanya enak teh gujrut geus dirancang bakal aya deui panyakit gegenti mang corona cenah gitu. Di Indonesia mah sadunia pang anehna nagara. Direncanakeun tapi ke datangna teh geus beres tahun ba. Teu kumaha atuh. Allah, proyek panon mahnya di alam dunia aya alat parati nyaangan, aya listrik, aya senternya, aya ku HP teh di caang, aya tincekeun teh tiasa nincek, aya pilihan bisa salamet, tapi geus poek hate sok dek dicaangan ku naon. Makanya aya paribasa walaupun leutik hate teh bahana tina daging bila mana geus teuas bakal langkung-langkung ti batu. Gitu hese kitu diugetna teh. Ih, lieur cenah aya paribasa geuningan. Walaupun batu sageung naon, walaupun gujudna teuas geuningan ditek-treke sakedik-sakedik. Tuh, gunung di urang seep
disagedengeun tanuhna teh batuna oge banjir geuning kamarinya. Masya Allah. Alhamdulillah teh salalamet kene naon sababna alhamdulillah. Wabil khusus kau kecamatan Cikancung mah reg-reg kene pasantren. Reg-reg kene tempat pangaosan, reg-reg kene madrasah, arareusi sadayana. Teu acan anu sholawatan, teu acan anu ngagungkeun Rasulullah baik dina mulutna atanapi rajabna kabenteng keneh ku eta. Tuh janten aya musibah teh sakedap kabarokaan keneh ku ibadah-ibadah penduduk. Nah, Masya Allah. Kujang kitu mugi-mugi sadayana sing salalamat amin ya Allah ya rabbal alamin maula ya sholli lim daiman abada la habibika khairi khalqi lihimi gitu au muta'aliman au mustami'an anu bakal dipikanyah ku Allah jeung dipikanyah ku Rasulullah teh nyata jami anu ahli Bandung ku kuping tapi sapertos lauk ulah sapertos manu kecuali aka peryogian ka mana teteh teu kieu teh papang pipis aduh gitu budakna hayang jajan kade kolotna ulah ngilu-ngiluan jajan. Menililah menang aja ngabasa heula saurang mah. Aduh eta mah. Nah mana menililah ayeuna geus yang haji teh geus di mana ngobrol heula na jolodog eta biasa ranganan gitu masya. Atuh kitu mah teu kengeng. Berarti eta mah sapatos manuk lain sapatos lauk. Aduh masya Allah jadi tukang ngawuruk henteu. Atuh jadi tukang ngaji ge sami henteu tuluy tukang Bandung kuping ge abdi mah rumaos sok belang betong komo deui abdi mah gaduh manah teh sok belikan padahal mah eta teh katerangan teh lain mungkul jang mustamena termasuk jang ajengan nana bahkan ajengan mempar teh pangpaheulana dicarekan teh saha ajengan nya ajengan eta mah ari nerangkeun kitu ari manehna gitu. Pasok itu punya ongkos cenah aja anu mah nerangkeun teh ulah anu ari manehna gitu Masya Allah gitu tapi esok anehna teh kieu ibu-ibu punten nya di urang mah ajengan teh nerang pangaosan teh sok pirajenan punung para eta teh dajang sadayana lain ungkul jang mustame komo anu sare mah da mangadengekeun gitu jang ajenganana ge sami jang pamajikanna sarua jang anak-anakna ge sami eta katerangan teh keuna tabi mah rumah sawe belang betong kana ngaji teh kadituna dibirang tara gitu tapi hoyongnya rahmat Gusti hoyong sapati Rasulullah kumaha tuh carana au muhiban jadilah au muhiban wa agdu muhiban asal kalam wa agdu jeung kudu jadi anjeun gitu gitu eta muhiban jami anu cinta kasa cinta ka alim kanu magahan teh pepeurieun magahan teu satuina pepeurieun atuh jadi santri henteu baik ngalong maupun mukim ahli pangaosan oge henteu atuh resep-resep kitu punya ka ajeng kayung-yungnya ajengan lamun ieu lemur eueuh ajengan deuk kumaha cenah nya budak urang meureun moal aya nu magahan incu urang eueuh nu magahan urang aya acara-acara dina bab agama eueuh anu mingpin aya ajengan alhamdulillah najan urang lain ajengan lain santri lain tukang pangawasan oge hate mah resep ka ajengan teuh bedena ajan ngalangkung kang teh ka mana ka payun sinang heula tuh kang ka di ahalim salaki maneh dia itu mun kitu mana sok mengkolkeun tararane gitu heureuy gitu Kang rokok-rokok mah aya tuh bilih bade ngarokok ya kopi meuli mesihan Kang Masya Allah memang lain ahli ngaosna memang lain santri memang lain alim tapi aya rasa cinta kanu ngawuruk cinta kanu ngaji cinta ka mustamena ka mana eta budak mawa keresek teu di kopea mah duk indit mah santren di mana teh mah santrena di anu urang boga budak teu ngaji teu mah santren
urang pangaosan tara deh maga henteu urang gak duit menang arisan jang ka dieu jang aya naon ceuk ka dieu kasep ka dieu dek ka mana dek mas santri ka mana ka anu ya jang ece mah nitip ieu kumaha ujang jang ongkos jang tarasi atau jang naon ieu nitip sakedik pidoana ece nya ieu keur usaha teu bae kitu ge doakeun santri mah cenah sok diijabah doana keur usaha sing lancar sing sehatnya kalau rezekina dibere deui ku ece tuh sok arisanana kenging 50 juta sok 1,5 juta ulah kapalang sok ngabudah ke ngadoakeunana ge da atoh ya mah 50 juta keceplek ieu jang 1.500 kadi kan 1.000 na 500 jang ujang dipurageun aing sakitu ge boga jeung santri teh masyaallah memang ahli pangaosan mah lain salajengna santri oge sanes tukang urut teu tapi aya rasa cinta na hatena kanu ngararaos ka budak ngaji teresep ka mana itu putra anu mas santri oh teh anu ka anu lainnya lamun balik urang alhamdulillah ibu gariji saeutik hayang nitip nya orori sinteng cek indungna teh ieu lah urang mah lain mere maneh mere budak maneh sok tah jang muta'aliman jang nu ngaos memang santri lain mustame tukang ahli ngaos ngaler ngidul ngetan ngulon lain ngawuruk henteu tapi aya rasa maneh cinta kanu ngaos tuh made abdi sok emut nuju mas santren geunya tuh sok disalalauran ceuk wacu mau jang ieu saeutik ceuk waukar ieu mau ujang tuh bae mah cek urang Bandung dibere baju cokot tuh ti tatangi nu sanes si wargi-warginya anu teu tiasa disepati jijina da seueur gitu komoda iti kolot mah puguh deui sok teta walaupun wa ucu teh lain kiai tuluy teu masante tapi aya rasa cinta ka Gus kanu ngaji teta anu kenging rahmat Gusti anu kenging bakal sapati ti Rasulullah tah kitu tah kadu sanes kitu tah kapal putra putu urang ge kudu ditanamkeun mak alhamdulillah apa ge alhamdulillah baheula kieu sok maneh oge mumpung boga rezeki sia tah da marugi mere kanu ngaji mah marugi mere kanu masantena marugi mere ka ajengan mah sia di dunya memang siga coceng tar rezeki urang tapi tingali barokahna sok banding ceuk urang teh ka putra urang banding jeung nu lain tara barang bere memang rezekina aya tingali kageunahanana nu anu memang boga rezekina hasil barang bere tingali kanikmatanana masyaallah tuluy nu lainna keur cing ka alaba kaina teh tingali itu geunaheun sigana teh hirupna teh tah berarti barokah layas tawil a'mawal basir muasarwa anu lolong jeung anu nempo itu manu lolong ieu manu nempo tah berarti kaputra teh memang alim sanes anu tukang ngaos sanes tah salajengna mustame oge kitu rada belang betong tapi aya manah muhiban rasa cinta masyaallah tah salajengna punten de kamarana itu abring-abringan de pangaosan di mana poe Minggu jam 8 eta cenah di Amang di Mang Ujang kitu urang mah peureun ngaji henteu tuluy atuh jadi santri henteu teu ngawurung teu lain didinya sok ngenceleng tara urang tara naon ieu pan kudu kena Allah cenah gitu itu walaupun pamajikanana sok sulap make cerecet oge urang mah tara mun penting mah ngaosna seperti lauk gitu cek urang loh kumaha asa matak maneh teh pangajian atau ame apa ngaji seperti lauk ulah ngaji seperti manuk masa di mana mata kayak ngaji urang mah pangajian teh urang sok belikan ajengan rangkeun anu padahal mah jang ajengan keneh urang nyangka teh ka urang oh pada di Mang Ujang di keben teh aya layar segala gitu teu nempo ka ditu ka dieu jadi moal apaleun aya maneh oge urang teu sok belikan tapi urang boga rezeki ieu nya tah ieu urang omas ya ulah dibongkar eusina ku maneh ya ampun saeutik yang amang titip ka pamajikanana nya gitu tah tah ieu boluna ieu kuehna bisi geus pangajian teh capeun bisa hayang bolu naon tah ieu jugane katampi urang kabarokahan geus capek dibere nikmat juga nu barokah gitu tah heueuh atuh percaya maneh nitip ka urang percaya maneh da tukang ngaji sok bohong moanya teu nepikeun amanat bawa sok masyaallah memang ahli ngaos sanes
kitu nya salah anu masan teh henteu alim henteu tapi aya muhibah aya rasa cinta bedina tah ieu jang budak maneh bisi maneh gua budak wa incu ngilu teu jararajan pan bapa maneh salaki maneh can ngirimnya encan maneh teu boga duitnya henteu tah teu jang maneh 10.000 jang budak maneh 5.000 cukup sakitu alhamdulillah pangaosana henteu tapi mika cinta kanu pangaosan resep maneh mah pangaosan kitu urang meni hayang tah eta babasa anu sae teh iraha teu deuk pangajian urang rariweuh sia mah ngaguguriweuh tapi urang mah ka maneh sok nitipnya saeutik oge alhamdulillah heueuh sia matang sok tanyakeun sia ku ajengan teh mana atuh si eceuna mana atuh si akangna ari titipanana aya jalmina henteu aya urang sok ngobrol ka salaki urang tiap pangajian kumaneh sok dibere budak urang sok dibere incu urang sok dibere kumaneh cik salaki urang teh ajak atuh paribasa urang sok belikan keneh cenah kitu walaupun teu pangaosan walaupun teu jadi santri walaupun teu ngawurukan tapi aya manah hurung aya manah caang resep ka alim resep ka muta'alim resep ka mustame mangka eta ge bakal keng rahmati Gusti Allah bakal keng sapati Rasulullah tapi ulah sadayana jadi nu kitu atuh saha nu deuk pangajianana atuh saha nu deuk jadi santrina saha atuh anu bade ngawurukna tah ngan urang bok bilih kawenehan menak hiji jami pangaosan matara jadi santri mah henteu jadi kiai oge henteu tapi dipaparinan hurung maneh ka kiai teh resep ka santri resep ka ahli-ahli pangaosan oge sami resep mangka urang kudu yakin eta jami teh tina sapalihna jami anu bakal kenging rahmat Gusti bakal kenging sapati rasulna Gusti berarti ulah awon da darajatna ku Gusti dimuliakeun tah wala takunil khamisata wala takun jeung ulah jadi anjeun etal khamisata jami anu nomor kalimana nanu kalimat teh jadi ajengan henteu jadi santri henteu jadi tukang ahli pangaosan oge henteu anu cinta kajian ka santri jeung ka ahli pangaosan oge henteu atuh jadi naon eta mah jadi nomor kalimana mah ulah naon patah lika maka anjeun bakal hancur hancur naon hancur ekonomina hancur kahirupana hancur sagala rupana napangna hancur bangga ke lamun nu kitu ajengan lain tukang ngaos lain mustame ka ditu ka di pangaosan tara tuluy cinta kanu tilu golongan tadi henteu bakal jadi musuh tingali ke pupusna kitu walaupun jelema kasipatan ku aya welas asih kitu nya teh bedakeun antara anu kagolongkeun kana 4 golongan nembe jeung anu teu kalebetkeun ka salah sahijina anu 4 nembe tinggal pupusna tuh abong talam teu dijauhan aya ke paribasa aing ngalamun lain paduki payah moal pangmandiankeun lamun teu paduki payah moal pangmungkusankeun lamun teu paduki payah moal pangsolatankeun lamun teu paduki payah moal panguburkeun lamun lain tatangga moal dilayat jelema kitu itu jeung saterasna eta maotna menjelang pada maotna tinggal we Bu lamun teu hideng mah lamun teu hurung hatena mah masalah ekonomina masalah rumah tanggana ku saop napangna bisa kitu ku saop teh aya barokah napangna teh aya barokah ku saop teh aya lungsur rahmat Gusti teu lungsur sapati teh rasulna Gusti teu enakeun hirupna teh ceuk basa kolotan etek semplek dincak semplak walaupun rezekina aya komode dina eueuh barokahan sabab anu ngajantenkeun nikmat hirup teh barokah isolul khair lil ghair naon rupiah nu aya di urang teh sae jeung tiasa dianggo ka saean jadi genah pan sae mah genah sagala rupa masyaallah tah wala takunil khamisata patahlika ulah jadi urang nomor ka 5 lamun jadi nomor ka 5 saur Kanjeng Nabi bakal ruksak hirup komodo engke hirup di akhirat kitu nya tah ieu katerangan ti Kanjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Imam Baihaqi sitareng ahli hadis anu sanesna dina kitab Sulam Taufik nomor
70 hiji nyata pepeling kanggo urang sadayana mugi-mugi urang sadayana sing kacatetkeun ka salah saidina anu 4 golongan amin ya Allah ya robbal alamin kusabab pangawasan teh ngawitanana tos siangnya tabuh 10 itu tabuh 10 enak parantos hampir bade tabuh 12 rupina kanggo pangawasan enjing-enjing ayeuna dicekapkeun sakitu bok pilih selepat tina nguningakeunana siapunten eta tina kalepatan jisim abdi jeung tina kabodohan jisim abdi lamun teh mah aya saulat saali teresna berkah tina ngawas jisim abdi siapunten nu kasuhun undur makola wala tandur mankola kupingkeun mah naon rupiah anu diuningakeunana ulah ditinggal saha jalmi anu nguningakeun nana siapun nu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.